Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Abdi Ersavanela Zahra di kelas 11 MIPA 8. Abdi bade ngadugikeun biantara anu jejerna kabersihan sarta judulna paduli kana kabersihan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun urang panjatkeun puji sinarang syukur ka kahadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan hidayah sarta waktosna ka urang sadayana. Janten urang sadaya tiasa patepang rarai dina acara ieu sehat walafiat. Bapak sareng Ibu anu kusim abdi dipihormat sareng rarencangan anu kusim abdi dipikanya khususna guru bahasa Sunda abdi Ibu Novi Nurul Khotimah sareng murid kelas 11 MIPA 8 anu dipika cinta. Para hadirin anu kusim abdi dipihormat, dina waktos ieu abdi bade ngadugikeun jejer nganaan kabersihan nyaeta kumaha pentingna paduli kana kabersihan lingkungan. Nu mana paduli kana kabersihan lingkungan teh kedah atau wajib kanggo urang sadayana. Pikeun kasehatan awak nyalira sangkan ditebihkeun tina sagala rupi panyakit. Nalika sikep manusia ngeunaan kabersihan lingkungan teu hade jeung akibat tina kagiatan manusia teu diurus anu hade, bakal nyababkeun turunna kualitas kahirupan, kaendahan alam, jeung potensi nimbulkeun bencana alam saperti banjir. Lamun hal ieu terus lumangsung dina waktu anu lila, bakal nyababkeun akibat negatif keur unggal makhluk hirup anu aya di sakurilingna. Contona, kajadian ngotoran lingkungan, karusakan rupa-rupa hayati, jeung nimbulkeun sagala rupi panyakit. Kumargi kitu, diperiyogikeun sikep paduli kana kabersihan lingkungan. Ku ayana sikep paduli kana kabersihan lingkungan bakal ngajadikeun kaayaan anu meureunah jeung bebas tina karusakan lingkungan. Sikep paduli kana kabersihan lingkungan tiasa ditunjukkeun ku ayana sikep positif kana lingkungan. Saperti surti pentingna ngajaga kabersihan lingkungan, micen runtah kana tempatna, daur ulang runtah, kegiatan gotong royong, jeung sajabana. Hadirin sadayana, cekap sakitu anu kapihatur biantara ti sim abdi, bilih aya bahasa anu kirang sae atanapi kecap anu kirang merenah, mugi kersa ngahapunten. Si Asep jajan permen sarebuan, sanes nyanak acis kalakah daun. Sakitu anu tiasa didugikeun, abdi ngucapkeun hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.